Harita teh jalan satapak nulis sorang kumangkarta teh leutik. Dikenceun gawir, dikatuhurungkun awit tali nu kanal, cahaya obor ngan ukur bisa nyangan 2 lengkah ka hareup. Kresek, kresek. Sora sepatu mangkarta nincak kalakai daun awi nu garing. Beki asup ka jero leuweung, sora tangkal awi nu silih gesek katiup angin disada ngik-ngek. Reot, reot. Di luhur tongongna Nyi Asih beki simpe. Hawa panas tina awak budak teh nepi ka nyerep kana baju kampret bapana. Mangkarta gancang ngalipetkeun lengkahna. Kesang badag geus mimiti ngucur tina tarangna, tapi teu dipalire. Nepi ka satengahing leuweung kaayaan robah. Sora gaang jeung jangkrik nu tadina raeng patemalan ujug-ujug cep jempling sapisan. Leuweung teh asa paeh, hawa nu tadina biasa robah jadi tiis nyecep. Basa Mangkarta ngagancangkeun lengkahna, kresek, kresek. Ceuli Mangkarta ngadadak rancung. Di tukangeunana pas 2 lengkah aya sora sepatu sejen nu milu nincak kalakai. Mun Mangkarta leumpang, sora eta milu leumpang. Mangkarta murengked, hatena mimiti curiga, tapi uteukna masih nyoba asup akal. Ukur sora pantu lengkah aing meureun. Grentes hatena. Pikeun mastikeun Mangkarta ngeureunkeun lengkahna sakedapan. Cep, sora ditukangeun oge milu eureun. Mangkarta rikat malika tukang. Oborna diangkat rada luhur. Leungeun kencana rikat nyekel perah bedog. Panonna mureleng nyusud poekna peuting. Ngan ukur katanya rungkun awi nu paweuteih. Eueuh sasaha ngan anehna harita keneh ngadadak hiber ambe kemang malati pacampur bau hanyir getih ngaliwat kana irungna. Saha di dinya? Mangkarta ngagorowok, sorana peurah ngabengkah simpena leuweung. Mun nya manusia ulah nyemput buni dinu caang, aing keur buru-buru mawa budak gering, ulah wani ngalangan jalan. Nu nemal, ngan ukur sora daun awi nu katiup angin. Mangkarta malik deui ka hareup, hatena beki gilig. Bedogna ayeuna geus dicekel pageuh dina leungeun kencana, teu dilepaskeun deui. Atuh lalampahan diteruskeun nepi ka akhirna leuweung awi teh rek beak. Jalan robah jadi nanyak, pinuh ku batu-batu karang nu sagede-gede sirah muning. Tah kaum dangu di dieu wates tanyakan cadas teh. Di luhur gawir ngajega tangkal caringin nu kacida badagna, akar-akarna ngarumbay kahandap 30-an orai sanca. Dauna gomplok nutupan langit, nepi ka di belah dinyamah poek mongkleng buta rajim. Basa suku Mangkarta nincak kana batu kahiji dieta tanyakan ujug-ujug hush, aya angin nebak kacida tarikna ti arah luhur. Eta angin teh aneh, datang ka caringin jeung tatangkalan sejen maka tinggalina cicing bae teu ayag. Angin nu matak nyecep kana tulang teh langsung hayos niup kana obor Mangkarta. Atuh seuneuna ngadadak meletet. Mangkarta gancang nutupan obor ku dampaleungeunna sangkan teu pareum. Tapi tanaga eta angin leuwih bedas, ciga aya sungut raksasa nu ngahaja niup sataker kebek ti arah hareupeunana. Pes seuneu obor pareum sapisan. Kaayaan langsung poek mongkleng. Mangkarta mundur salengkah. Panonna acan bisa nempo dinu poek sarta dina waktu eta pisan. Tina kaayaan poek dihanapkeun tangkal caringin badag, kadenge sora nu ngagerem. Sorana hanap tapi euneur, karasa kana dada, sarta bau hanyir getih seger teh karasa beki nyongkab. Asa pinah ka hareupeun pisan beungeut Mangkarta. Aya hiji wujud hideung luhur badag, nangtung nutupan sakabeh jalan satapak.
Dina poekna peuting panon Mangkarta can biasa nempona naon. Titinggalianana ranyai kahalangan ku haseup obor nu kakarapareum. Tapi sanajan panonna teu awas ceuli Mangkarta marancung. Kulitna karasa puringkak. Awa tiis ngaheos kana beungeutna bari mawa ambeuh hanyir nu beuki nyongkab ciga nu ngahaja ditiupkeun kana irungna. Atuh dasar lalaki teu aswawanen. Mangkarta teu waka ngejat munur. Manehna nyaho yen munur hartina cilaka. Oborawi nu geus pareum teh dialungkeun ka gigir gawir. Leungeun kencan rikat ngarampa tongong. Mastikeun Nyi Asih masih keneh nyarane pageuh sarta teu kaganggu beungkeutanana. Ari leungeun katuhna geus panceg nyekel perah bedog pusakana. Sreng. Bedog dilugas tina sarangkana. Sora besi ngagesek kana kai. Kadenge gahar misahkeun sora angin. Saha maneh? Mangkarta ngagorowok sorana tarik. Mere tangara yen manehna taragimir kuno pikasieun. Kaluar sia. Ulah ngalangan jalan aing. Rek satu galak rek curig aing moal munur satu yang beas. Aing ukurek mau anak aing tatama. Boro-boro nemalan eta wujud hideung nu ciga gunung di hareupeuna teh kalah beuki bedas ngageremna. Ayeuna mah dibarengan ku sora ngageresek tina kalakai. Nandakeun eta makhluk keur maju ngadeuketan Mangkarta. Lengkahna berat nepi ka taneuh teh karasa euneur ditincakna. Mangkarta murengked. Kesang tiis sagede-gede jago ngucur tina tarangna. Pikiranna muter. Iya makhluk luhur badag, sedangkan aing keur ngais budak. Mun aing dapon nyerang ka hareup, bisi budak cilaka ka arah raga badagna. Grentes hate Mangkarta, manehna masang kuda-kuda. Awakna rada doyong ka hareup sangkan Nyi Asih di tukang aman. Bedogna disayagakeun di hareupeun dada. Hus. Ujug-ujug aya sora angin nyamber ti arah hareup belah luhur. Najan panonna poek Mangkarta apal yen eta teh panarajang. Aya barang badag ciga tangkal nu ngahyuk rek ngababuk sirahna. Ku kacepetan leungeun urut tukang ngarit Mangkarta rikat ngecageun awakna ke belah kenca. Heo plos. Panarajang eta makhluk ngolebat ngeplos ukur ngalewat luhureun sirah Mangkarta. Angina karasa nyelap kana kulit sirah. Mun seug tadi cicing bae geus tangtu sirah Mangkarta bubuk. Atuh teu mere tempo Mangkarta muterkeun awakna. Leungeun katuhna ngababukeun bedog ka arah wujud hideung nu bieu nyerang. Hiu. Tang. Mangkarta ngajenghok bedog lain ngadek kana daging atawa tulang, tapi karasa ciga ngadek kana batu cadas nu teuas. Nepi ka leungeunna karasa linu merengkel urat pigilangna. Sarta tina aduna bedog jeung eta hal nu teuas teh bijil purinyai seuneu sakedapan di jero leuweung. Purinyai dina wanci ukur sakiceup eta cahaya seuneu nyangan sabudeureun. Panon Mangkarta breh ningali rupa makhluk nu keur dilawanna. Jajantung Mangkarta asa eureun sakedapan. Saurang makhluk wujud manusia tapi badagna 2 kali lipet ti ukuran manusia biasa. Awakna hideung lestreng pinuh ku bulu garihal ciga inyuk. Nu matak pikasieun panonna beureum nyempur siga seuneu hau. Sarta bibirna nyerengeh mintonkeun huntu nu ranggeteng badag kabeuy ti heula. Leungeunna nu dipake nakis bedog teh sagede pingping manusa. Sanggeus purinyai seuneu leungit kaayaan balik deui poek mongkleng. Ngan ayeuna Mangkarta geus nyaho wujud musuhna. Ieu mah yakin lain sato sarta lain manusa. Sileman anu ngageugeuh di tanjakan cadas. Abah.
Dina sela-sela tegang nakayaan, kadenge sora halimpu tur pegat-pegat ti tukangan punduk Mangkarta. Eta teh sora Nyi Asih nu ngalinur nahan kanyeri lantaran awak bapana oyag-oyagan. Ngadenge sora anakna, amarah Mangkarta ngagolak lir cai dina luhur seuneu. Kasieuna leungit diburak-balik ku kadeudeuh kanu jadi anak. Manehna beuki wani. Setan sia, rek ngahalangan aing. Gorowok Mangkarta, sorana ayeuna pinuh ku wawanen nu ngagedur. Aing teu ngaganggu maneh, tapi mun maneh maksa ngajak riributan kana urusan aing. Sok rasakeun ieu bedog aing. Atuh Mangkarta teu cicing nu ngan diserang deui, sanajan moal budak. Manehna neuneun sakabeh kekuatanna kana pigeulangna. Ceulina difokuskeun kana sora ngageresek daun garing. Barang ngadenge sora gerem ti belah katuhu, Mangkarta langsung ngabubat babitkeun bedogna satekah pola. Naratas poekna peuting. Hiuk-hiuk trang. Kadenge sora bedog diteungel ku hal nu leuwih badag. Leungeun Mangkarta nepi ngageter atuh. Makhluk kideung eta nyentak, mere panarajang balesan nu leuwih gancang. Pletuk. Hiji paningang nu karasa ciga dahan kai berat ngabanting kana tak-tak kenca Mangkarta. Mangkarta ngarumpuyuk, tuurna nepi ka nyium taneuh, kanyeri sumebar tina tak-takna. Tapi manehna maksakeun nahan awakna sangkan teu ngagebut ka handap. Bisi budak nu dina tongongna katingang taneuh. Atuh makhluk eta teu mere ampun. Sora ngageresek daun garing beuki deukeut, bau hanyir getih beuki nyongkap. Eta silman ngagerem beuki tarik. Siap mere panarajang akhir jang ngabuburak Mangkarta di eta tanjakan.